salian diangkat mapah uwi mapah, angkat nyanak artos uwi teu nampi artos. Ayo geus nu katilu. Naon tah? Nu katilu mah tos ceramah di piwarang meresan senal mustami. Oh. Tos ceramah. Itu mah kebiasaan rencang abdi. Oh gitu. Ya rencang abdi. Ayo namina Saiful Bahri Binjen. Ya. Upami unggal dina nu ti masjid meresan sendal jamaah, bersih we eueuh. Ya Allah. Alhamdulillah, meresan sendal jamaah rapi we teh aya sendal teh. Wi acara teh. Emang pernah ngalaman tuh ceramah? Iya mah lain berarti nyaritakeun panitia teh mere ongkos. Ya. Tadi beri ongkos. Pernah. Oh, pernah. Pernah. Teu menta nya. Jadi pernah teh bukan artina itu teu masihan, tapi orang ninggal keadaan. Oh. Susuguh henteu anu biasa. Jadi susuguh teh berupa ganyol gitu kan. Terus cau biasa. Henteu di pasar bela beli. Terus panganten henteu sampai di dangdana. Oh, hajat. Ya hajat. Hajatna manggil Kang Nana. Ya. Jadi saking kuhoyong itu panganten abdi kudu hadir, abdi hadir ka wilayah eta. Akhirna keretek manah abdi mengatakan, "Ieu jalmi bantueun." Teu tega Teu tega. Jadi abdi ceramah biasa, saatosna abdi nolak sanes karena nolak apa-apa. Tapi abdi ninggal keadaanana piraku urang ngadoa panjang biasa. Nggak panjang, ceramah 2 jam setengah. Kan biasa nu ngadoa sok disesuaikeun anu ieu mah cenah ngadoana pronok we. Tipis. Ente. Alhamdulillah. Jadi pelatihan Doa ya. Ieu mah ipis. Jadi abdi dituntut, bahkan dituntut ku pun guru teu kenging terang jumlah anu diterima ku abdi. Jadi carana pami aya nu masihan sangakeun ka murang kali dibuka, tapi dikaput lamina ulah sampai cerita ka urang berapa. Supaya orang ceramah teh lempeng, untuk berpikir tentang angka eta. Gitu. Jadi terus katiluna salian diangkat mapah uwi mapah, angkat nyanak artos uwi teu nampi artos. Ayo geus nu katilu. Naon tah? Nu katilu mah tos ceramah di piwarang meresan senal mustami. Oh. Tos ceramah. Jadi tos ceramah kedah meresan senal mustami itu maknana suatu saat orang diragrageun batur derajat orang diragrageun batur sebetulnya orang moal murag-murag. Tapi batu nu bakal murag darajatna ku daek ngaragrageun derajat makhluk Allah. Jadi pada prinsipnya Islam itu ngomean diri, napakuran diri, neuleuman diri, lain neuleuman kasalahan batur sehingga orang bakal wawuh jeung pangeran ketika orang wawuh jeung diri sorangan. Oh, anu kitu mah kebiasaan rencang abdi. Oh gitu. Ya rencang abdi. Ayo namina Saiful Bahri Binjen. Ya. Upami unggal dina nu ti masjid meresan sendal jamaah, bersih we eueuh. Alhamdulillah, meresan sendal jamaah rapi we teh aya sendal teh. Wi acara teh. Jadi, itu prinsip-prinsip dasar ya. Jadi lamun abdi mau ngawe mau dengan runtah lah gitunya. Tah nu kieu teh pan ayeuna teh. Jadi ieu mah umumnya seolah-olah lamun jelema jadi tukang ceramah rame jadi gagah. Henteu. Datang pang pandurina. Henteu. Geus pang pandurina dieu kudu pangharupna. Geus pangharupna kudu diprioritaskeun. Senal dipangajingjingkeun, mobil dipangmukakeun, berkat dipangasupkeun ka nu mobil. Kurang amplop saeutik baeud. Itu salah. Itu kesalahan paling besar itu. Jadi yang namanya pendakwah teu aya nu sifatna rugi. Bila mana rugi di dunia itu pasti untung di akhirat. Lamun memang penceramah tujuanna akhirat, nah hamba kejeng urusan dengan uang. Nah, ayeuna kan ceramahna teu lazim ya. Geus hiji teu dipeci, dua teu dijubah. Ya. Tilu teu digamis. Ya. Nah, gitu kan. Ya. Anu kaopat nyarita Sunda. Ya. Asiga pidato Dedi Mulyadi. Masa poe? Gitu nya. Palsafahna, palsafahna abdi ngange-angean biasa karena abdi orang biasa. Abdi can pantas jadi kiai, abdi can pantas jadi ustad, jadi RT apakah pantas ngange saragam camat. Nah abdi itu orang biasa, anu tidak perlu abdi dianggap orang luar biasa. Walaupun cek nu sanes abdi viral, abdi booming, abdi tidak merasa sugan sacongo buuk abdi bangga gitu. Bahkan lamun orang lain pengen viral, pek keur maneh gitu. Urang moal gitu. Tapi da anggap viral. Ya, sabab kan kieu lamun Bapak Asep Sunaria ngajarkeun mah entong aya kahayang, entong nolak kampung. Jadi abdi kikian bukan kahayang. Bertemu dengan Pak Dedi bukan kahayang, tapi aya takdir Allah. Terus orang diberi uang ku batur, kan ulah nolak kampung. Tapi narget teu kengeng. Nah itu prinsip dasar. Kalau ditawaran dahar kudu tarima. Iya, bahkan saur paripausna ketika enjing jaga nigeto Allah memberhentikan abdi tina segi dai
abdi ridholillahi ta'ala. Jadi entong aya kahayang dengan metode iklan ini itu iklan ente. Yang ngeguluyurna Allah Ta'ala lah.